Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ki Kampak keur santai biasa, keur diuk santai sambil tulas tulisnya. Datang di wae si Sandi, aya naon Ki tulas tulis kitu, nek nagihan lain nagihan san ieu teh. Aing mah tulas tulis kieu teh naon, sok nuliskeun pengeluaran sabaraha gitu kan. Nah, kabeneran Ki. Geningan kabeneran kunaon? Uing teh keur bingung Ki. Sia mah sok bingung wae. Ki Kampak keur nyantai teh ngaganggu we. Bingungna kieu Ki, ayeuna rasiko duit 100.000 nyekel kadang nepi ka 200.000, teu ka ditu teu ka dieu da Ki. Geninganan jajannya maneh, jajan naon Ki? Ye Ki, ayeuna uing kan beurang peuting udu 2 bungkus can kopina, can jajan budak, can meuli deungeun kejo, can meuli beas. Eta teh duit teh Ki ambring. Komo deui duit 100, duit 200 ge ludes palingnya 117.000 Ki. Jaba uing loba parabaneun. Ai sia loba parabaneun naon sih? Budak ngan hiji-hijina ceuk saha Ki? Ye parabeun uing teh loba Ki. Aya 5 geninganan KWH parabaneun uing. Geninganan nya heueuh ku token mun teu diparaban mah pake pulsa sada teh KWH teh tit 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 ngagandengkeun kan era ku tetangga uing. Ayeuna kuota kudu dieusian geus 2 tah. Katilu pamajikan kudu diparaban, kaopat anak kudu diparaban, nu kalima naon? Kalima tah uing rek nginjem duit ka aki. Uing teu boga duit ayeuna. Geus panyakit deui sia mah geus nginjem deui. Ih, aki menyebut panyakit, puguh uing butuh duit panyakit cenah. Heueuh. Ai kitu na mah ngarti sia. Eta token meuni gandeng kitu sada wae. Puguh Ki, teu kabeuli. KWH ge teu kabeuli pulsana tuit-tuitan wae, gandeng mah. Golosor atuh ka si Sandi mere deui duit tah. 75.000. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.